Assalamualaikum, nepangkeun sim kuring Sigit Komarudin, umur 18 tahun, sim kuring gaduh pengalaman pikasieun basa sakola keneh di SMK Angkasa. Tah kieu kejadianna. Subscribe channel YouTube JKR Official. Pisan dina pagar eta jambatan katempo aya nu bodas. Barang kuring nepi ka palebah salah sahiji imah rangkai. Malah terus hudang lantaran ningali di juru kamar aya pocong anu tadi aya di jambatan Cigalumpit. Kade bisi aya numaturan ditukangeun. Dago atas mengelipakeun hiji daerah anu mineng kaliwatan ku kuring. Kusabab kuring dina kegiatan digawe kudu ngaliwatan eta tempat anu disebut Dago atas. Tapi meureun geus teu aneh deui. Lamun kuring ngaguar carita ngeunaan Dago atas mah, di daerah Dago atas cindak nama Kampung Buniwangi. Didinya ya oge nu kasebut makam Eyang Buniwangi. Pernah nama kasebutna Dago Bengkok. Malah katelah aya mitos yen jalma anu aya di eta lembur teh teu meunang ngomong lada. Nu matak lamun rek ngecapkeun kecap lada kudu diganti ku kecap haneut. Kusabab baheula aya hiji jalma anu kasohor jago jeung saktina nyaeta Mbah Lada. Cenah sok loba kacaritakeun lamun aya jalma anu ngomong lada di eta tempat sok didatangan, malahan nepi ka geuringna eta jalma. Atawa sok bakal aya kejadian cilaka anu nimpa ka jalma anu sok ngomong suaban. Malahan hampir saban bulan sok aya kejadian cilaka palebah pudunan deket makam Eyang Buniwangi. Ngaran kuring Sigit Komarudin. Umur kuring ayeuna 18 tahun. Panganjerkan kuring di Kampung Sindang Waas, Desa Mekarwangi, RT 4 RW 2. Kuring digawe di salah saji radio di kota Bandung. Kuring boga pengalaman basa kuring masih kene sakola di SMK Angkasa Bandung Husein Sastra Negara. Kuring di sakola miluan kegiatan ekstrakurikuler nyaeta Paskibra.
kuring sok loba balik peuting atawa kudu indit subuh keneh. Kajadianna basa tahun 2018 saacan kena pandemi atawa usum virus corona. Kuring pernah ngalaman kejadian mistis sababaraha kali basa kuring ngaliwat palebah makam Eyang Buniwangi. Harita basa milangkala depohar 10 kuring kudu miluan upacara. Kusabab kuring salah sahiji siswa anu miluan kegiatan ekstrakurikuler paskibra, geus sakuduna dina raraga milangkala depohar 10 teh kuring kudu milu anclub dina kagiatanana. Kuring indit ti imah teh subuh keneh kurang leuwih jam 4:30. Kusabab kuring kudu tanginas keneh aya di sakola teh. Jang, kade hati-hati di jalana. Ulah sok kekebutan ari mawa motor teh. Nya mak, ngebut saeutik mah wajar we mak, da kudu buru-buru nepi ka sakola. Lain naon emak mah ngabejaan teh. Yeuh, maneh bisi cilaka di jalan. Nya moal tuh mak, percaya we ka Sigit moal nanaon mak. Sigit pamit heula nya. Nya tuh sok kade, hati-hati di jalananya. Sanggeus kuring pamit kanu jadi indung kuring, kuring langsung indit muru ka sakola. Kuring ngagas motor metik kuring anu biasa dipake sakola saban poe. Kaayaan harita masih kene poek mongkleng. Katambah kamarina geus aya turun hujan anu matak nambah hawa jadi leuwih tiris. Awak karasa beuki tegarna dibere hawa tiris siga kitu mah. Sokomo kuring ngarasa carape keneh kulantaran kamarina kuring balik rada peuting ka imah. Sanggeus miluan heula gladi resik di sakola. Tapi kusabab geus jadi kewajiban kuring salaku anggota paskibra, nya daek teu daek kuring kudu maksakeun maneh indit ka sakola keur upacara sanajan awak asa rarujan oge. Turun ti imah kuring saeutik rada hati-hati dina mawa motorna. Salian ti awak asa teu ngareunah, katambah jalan masih kene sakitu poekna. Komo deui palebah dago atas anu tembusna ka Lembang geus pada apal lamun di dinya teh jalana poek pisan. Kusabab eueuh lampu jang nyaangan jalan. Da puguh kenca katuhu masih keneh loba pasawahan. Sacaang-caangna ku lampu kendaraan anu kebeneran ngaliwat ka palebah dinya. Kuring sieun kaberangan harita dina mawa motorna. Kuring saeutik rada ditarikan, da puguh muru buru-buru indit ka sakola.
kurang leuwih 100 meter saacan pudunan anu deket ke makam Eyang Buniwangi atawa anu katelahna Dago Bengkok. Kuring ruas kacida malahan nepi ka ngadadak ngerem motor satakar kebak, nepi ka motor kuring saeutik rada ngagaleong ka palebah kenca. Kulantaran basa kuring keur mawa motor anu lumayan tarik, ujug-ujug aya nu ngolebat hareupeun kuring meuntas jalan. Kuring ngeureunkeun motor saharita bari nempok ka palebah tukang. Maksud rek nempon naon anu tadi ngolebat ka hareupeun kuring teh. Barangku kuring direret, sing horeng aya ucing warna hawuk anu meuntas jalan. Dasar ucing goblok, ngaruwaskeun wae sia, hayang teh kageleng ku aing. Kuring jadi ambek saharita bari kuring nyarekan eta ucing. Sanggeus kuring cacarita kitu, kuring nuluykeun perjalanan kuring dina muru ka sakola. Kuring ngagas deui motor anu ku kuring ditumpakan, tapi sanggeus kajadian kitu nah aya rasa anu beda. Kuring ngarasa awak asa beuki hampang, asa ngoleang teu puguh rarasaan. Titinggalian kuring asa jadi renyem-renyem keur mah kaayahan jalan anu sakitu poekna ngancaang satapa-tapa ku lampu anu aya dina motor. Beuki lila rarasaan kuring beuki ting sareak. Motor anu keur ditumpakan ku kuring harita rarasaan mah asa jadi ngapung. Antara sadar jeung teu sadar tetempoan kuring jadi beuki lila beuki poek. Anu akhirna kuring harita teu inget di bumi alam. Sajroning dina kaayaan teu sadar kitu, kuring ngarasa aya di hiji tempat anu teu apal di mana. Kusabab eta tempat sakitu poek mongklengna. Kuring bingung. Nah kuring keur aya di mana ieu teh? Hate jadi tagiwur. Pinuh ku rasa kakeueung. Bingung teu puguh lampah. Kudu kumaha jeung kudu ka mana? Dina keur kaayaan pinuh ku kabingung kitu, ojol-ojol kasampak aya bayangan anu tingko lebat. Kuring ngarasa sieun kusabab harita anu katempo ku kuring loba makhluk-makhluk anu patingko lebat saliwatan, malahan aya nu ngajirim hareupeun kuring. Kuring teu nyaho naon eta makhluk anu narembongan ka kuring teh. Kusabab saumur-umur
Kuring can pernah manggihan makhluk sarupaning kitu. Aya anu jangkung gede, aya anu jangkung gede dadegana, tapi bari kaayaan teu di baju. Katambah awakna pinuh ku bulu. Aya anu saliwatan siga haseup rokok, tapi siga anu hayang ngadeuketan ka kuring. Kuring jadi sieun pacampur jeung soak. Kuring teu bisa ingkah di eta patempatan. Kusabab kaayaan anu sakitu poekna, nepi ka teu katempo curug-curug acan. Harita kuring babacaan sabisa-bisa. Pipikiran geus mawur teu paruguh. Sarita kuring kapikiran yen kuring aya di alam lain. Kuring teu bisa kukumaha saharita ngan ukur bisa pasrah ka Nu Maha Kawasa lamun umur kuring ngan ukur semet harita. Dina kaayaan keur tak giwur kitu, kuring nempoh sakolebat siga bayangan aki-aki anu mimitina teu pati jelas katingali ku kuring. Kuring rada kurang kirem dina nempona. Anu katempo ku kuring harita nyaeta saurang aki-aki nyamperkeun ka kuring. Papakeana make calana pangsi, kaos bodas, jeung make dudukuy. Manehna lempang, bari dina leungeunna nyekel iteuk anu lumayan rada panjang. Beki lila manehna beki deukeut ka kuring. Barang geus aya di hareupeun kuring, eta aki-aki nyarita ka kuring. Kurnaon maneh di dieu jah? Bari rada sieun kuring nembalan. Rek mangkat ka sakola ki. Nah, rek ilit sakola teh ngadon los-losan ka ieu tempat. Hayu tuturkeun aki. Sing goreng, eta aki-aki teh uyut kuring anu geus lila maot. Manehna nanya ka kuring, kunaon kuring aya di eta tempat. Kuring tuluy nuturkeun eta aki-aki teh anu nyaeta uyut kuring teh. Manehna nunjukkeun ka kuring cenah jig leumpang ka palebah ayana cahaya anu harita ketempona ku kuring leutik pisan. Kuring siga nempo bentang anu aya di langit. Kuring nurut kana eta omongan uyut kuring. Kuring leumpang muru kana cahaya leutik eta. Beuki lila kuring beuki deukeut jeung eta cahaya anu sajeroning kitu. Kuring ngalieu ka palebah uyut kuring. Barang kuring ngalieu, hah? Sing horeng manehna geus eueuh. Kuring rungah ringeuh. Nah kamana uyut kuring anu tadina aya sagigireun kuring? Kuring sadar deui, basa handphone kuring disada. Harita kuring sadar kuring aya di sisi jalan deket kebon awi handapeun PPR ITB. Bari jeung dina kaayaan keur anu prek diuk sagigireun motor kuring. Sing horeng HP kuring disada
babaturan kuring si Raffi nelpon ka kuring nanyakeun nah kuring can nepi keneh ka sakola. Puguh di palbahdinya memang pernah oge kacaritakeun aya kejadian tukang ojek online anu narik penumpang anu sing horeng eta penumpang teh anu sabener nama jurig. Kuring neger-neger maneh sehari taun mah anu saterusna kuring nuluykeun deui perjalanan kuring ka sakola nyaeta ka SMK Angkasa Bandung. Harita kuring jeung opat urang babaturan sakola boga niat di mana geus tamat sakola teh rek ngadon perpisahan bari kemah. Opat urang babaturan anu kawilang paling raket atawa paling deket jeung kuring nya di antarana teh si Ubi, si Acep, si Indra jeung si Bangke. Ari tempat anu rek dijugjug dipake kemah nyaeta daerah lawang angin nu aya di Gunung Burangrang. Kuring jeung nu sejen kakarek harita ngadon datang ke lawang angin teh. Sok sanajan di leuweung anu matak teu keung teh tempatna deukeut jeung tempat paranti latihan tentara. Ngan anu kudu ngawayahnakeun teh di mana waktu peuting hawana tiis kacida. Nya sigana wae pangaruh kaayaan di luhur gunung. Matak di mana datang wanci peuting geus pasti we baju teh bakal pakandal-kandal. Malahan lamun teu make jaket mah geus pasti we bakal katirisan. Nyaeta ku hawa tiris di eta tempat. Salah saurang babaturan kuring basa keur aya di perjalanan teh aya anu ngomong suaban, ngomong ka mana karep. Anger we sok sanajan geus digeunggeureukeun oge. Ari ngomongna teh sok sajeplakna. Manehna rada sombong peda kasebutna ari manehna mah geus minang ngadon leuleungan atawa ngadon kemah di gunung. Satepina ka eta tempat
Kuring jeung nu sejenna geus siap-siap rek ngadegkeun kemah. Kakarek oge beres kemah ngadeg. Ujug-ujug aya angin anu ngagelebug lumayan gede. Malahan kemah anu geus ngadeg oge jadi runtuh deui. Paingan atuh disebut lawang angin. Da eta atuh lamun geus datang angin teh siga anu asup ka lawangna. Beuting kahiji mah kuring jeung nu sejen teu kaburu ngadegkeun kemah. Kuring milu heula cicing di pos tentara anu kaparangan aya di eta tempat. Maksud teh beuting eta mah rek ngadon sarare teu dina tenda. Hadena deui kuring diizinan ngadon milu salare di pos tentara. Kira-kira jam 10 peuting. Nu sejen mah geus sarare cinggal loler dina pos. Nya tinggal kuring jeung si Robi anu masih keneh nyileuk. Eta oge teu terus cungelik. Sabab lila-lila mah kuring jeung si Robi teh sarua pada tunduk. Kuring jeung si Robi kira-kira jam 11 kakarek bisa sare. Ku disarekeun mah waktu teh teu karasa. Da eta we hudang-hudang teh wanci geus beurang. Kuring bari cari ngogo ngadon moyankeun awak kena sorotna panon poe anu geus moncorong. Sabut keur kitu ujug-ujug aya salah saurang tentara anu nyampeurkeun ka kuring. Malahan eta tentara teh ngomong ka kuring sarerea. Majarkeun teh kuring karuatan begadangna. Da cek eta tentara mah jam 3 subuh teh kuring masih keneh gagandengan ngadon gigitaran. Omongan sarupa kitu teh jadi heran keur kuring mah. Sabab kuring jeung si Robi anu sarepang paneurina jam 11 oge geus beureum. Nah saha atuh anu gigitaran teh bikin kajan hari. Pan si di karita teh di anu sejen salianti kuring jeung 4 urang babaturan kuring. Pating kadua kuring geus bisa ngadegkeun kemah. Sabab ngahajar ada jauh di tempat anu sok muser angin. Harita bada isa kuring jeung nu sejen oge geus araya di jero tenda. Nah atuh ujug-ujug katinggali siga aya anu kokolebatan di saluareun tenda. Kuring sarerea langsung curinghak. Bisa aya jalma anu boga niat teu hade. Kuring jeung nu sejena naroong keluar tina lawang tenda. Nah barang breh katinggali. Kuring jadi ngorenjag. Malahan babaturan kuring anu borangan mah langsung murungkut. Sabab di luareun tenda teh jadi aya loba pocong. Eta pocong teh aya nu katinggali ngalayang ka leuwih layung. Jeung aya oge nu ngalayang ke puncak gunung Burangrang. Ningali kajadian sarupa kitu teh si Indra mah katinggali awakna nepikeun ka ngadeg-deg. Sumawona kuring oge mimiti ngarasa sieun. Gening tempat anu dipake masang tenda ku kuring teh jajalaneun jurig. Sanggeus jelas anu cingkolebat di saluareun kemah teh pocong. Kuring sarerea jadi teu wani kaluar. Malahan
malahan ngadoncing darempes di jero kemah. Kaayaan beuki tambah keung sabab kadenge soradang daunan anu cing sareor ketebak ku angin. Sakapeungsok kadenge sorareng hap nafas. Barijeng kadenge teh semu eungap. Peuting kadua, kuring jeung nu sejana ngan ukur bisa caricing di jero kemah. Malah nepikeun ka sararena. Geus tepung jeung peuting katilu. Peuting eta bada magrib teh asa karasa rada tenang. Malahan angin oge teu cing sareor teuing. Sigana wae peuting eta mah kuring jeung nu sejen teh bisa ngadon caricing di luareun kemah. Malahan di hareupeun kemah geus siap durukan. Kuring oge ngariung ngadon caricing di hareupeun kemah. Peuting katilu atawa peuting terakhir kuring aya di eta tempat. Sabab rencana kuring jeung babaturan teh ngan ukur 3 poe ngadon kemahna. Pamikir sarerea peuting terakhir aya di dinya teh sugan we taya kajadian-kajadian siga mimiti atawa kajadian siga poe kamari. Nepikeun ka peuting kamari mah kuring teu bisa suka bunga di saluareun kemah. Kira-kira bada Isa bahasa kuring indit muru toren cai. Maksudna rek ngadon ngalacai keur ngaliwet jeung keur cai nginum. Kuring jeung si Indra indit duaan muru ka eta toren. Jarakna rada lumayan anggang di tempat kuring masang kemah. Si Indra lempang nuturkeun ti satu kangen bari nyorot-nyorot senter. Teu lila kuring oge tepi ka toren cai. Di handapan toren kabeneran aya pancuran. Nah aja keur nu butuh cai supaya teu susah. Basa kuring keur jongjon tungkul bari ngeusian cai kana kompan. Ujug-ujug kadenge aya sora anu gegereman. Sarta aya sora renghap napas anu kadengena tarik. Kuring malik ka tukang bari negor ka si Indra. Da ceuk pamikir paling oge si Indra anu ngahaja ngahareuyan kuring. Nya kuring oge nuluikeun minuhan cai kana kompan. Ngan basa keur kitu kadenge si Indra ngomong bari semua deg-deg. Bari leungeunna nunjuk ka palebah gigireun toren cai. Mimiti mah kuring teu pati malire. Ya we barang kuring ningali kepala bah toren haya anu ngabedega katingali jangkung badag, malahan jangkungna ngaleuwihan toren cai. Katingali awakna hideung tambah jangkung badag beungeutna teh matak pikasieun. Eta meureun anu disebut buta teh. Ningali sarupa kitu mah kuring oge jadi langsung ngajengkat tuluy ngadeuketan ka si Indra. Sing goreng anu kadenge ngagerem teh eta sora buta. Kuring jeung si Indra langsung lumpat muru ka kemah.
ningali kuring jeung si Indra sarupa kitu teh, si Robi jeung si Acep jeung si Bangke rada rareuaseun. Kuring langsung ngadongengkeun ningali makhluk anu jangkung badak di palebah toren cai. Si Indra mah harita keneh langsung ngajak balik. Kusabab sieun pisan ku eta makhluk nu jangkung badak teh. Kuring jeung nu sajan oge teu bisa langsung balik harita keneh. Sabab wanci geus peuting. Jadi dina balik nawayah kitu mah bisi ngadon jadi kasasar. Komo deui di eta tempat teh geus mineng kacaritakeun tentara anu keur latihan ngadon linglung asruk-asrukan ka jero leuweung. Komo deui kuring anu teu apal medan leumpang bari jeung kaayaan poek. Sok sanajan pinuh ku rasa kasieun, nya kuring sarerea mutuskeun yen balik teh isuk-isuk. Henteu maksakeun balik peuting eta. Isukna kuring jeung nu sejana baralik teh ti lawang angin. Di perjalanan basa kuring keureuh, parang aya nu keureuh deui. Nya teu kahaja kuring ngadon ngobrol jeung anu rek ngalajukut. Cek katerangan ti anu rek ngarit, lamun tadi peuting ningali aya makhluk jangkung gede di toren cai, nya eta pisan buta anu ngageugeuh lawang angin. Nya eta anu ngageugeuh gunung burangrang.